mulai naik tek ibadah teh bimbing atuh abdi mah sok dibimbing atuh erek mah udang penting udang zikir zikir ta suki-suki udang ules bae ngees bae ta duha salat duha lohar awal tuh oh capek dahar loba-loba puyeng loba-loba mah tengah piring bae cukup tengah piring bae tapi di luar mah tetep nambah itu malah naik kayak ndek moal yang dirina sorangan dia mulai kuari lesu awak teh ambung bergaul leles awak teh tapi ka Gusti tangginas nyele jelema geus teh hayang leles tapi ka Gusti Allah tangginas nikmat tiba-tiba kuaring geus lain deui barang daharna lain deui pakaianana geus eueuh bae deuleu kana dunia kana makhluk edan ngaranna edan telfana nalika keur fana kitu apakah nyana kataklif atuh diilang nyetan jelema lamun edan awewe teu kataklif edan jabatan teu kataklif ai bener mah edanna sehingga ilang akal bener-bener teu nyaweun beurang teu nyaweun peuting teu nyawa ku edan ngaranna teu kataklif ta ieu edan ka Allah ge teu kataklif keur fana mah teu kataklif teu salat atuh masalah aja keur edan nya teu nyaweun salat teu nyaweun naon ge nangtung bae kos Habib Alwi baheula nangtung bae geus teu make calana-calana aja mending mun leutik gede Pak atuh Habib dilawan aduh dah lamun keur ngulon-ngulon bae ngetan-ngetan atuh emangnya nama keur edan hati nanti aku lantaran udah dipakai resep ingin ke Allah kebangetan cintana ke Allah teu kataklif edan ngaranna na iyalah faqad rufi'a taklifi sakrina amahana atuh leuli taklif teh diangkat rufi'al qalam pantama lantaran mabok tak engke cage aya nu terus beda tangkap bae fana bae urusan Allah kamu geus istimewa atau manggeus pokona deuk paeh ge aya nu balik deui turun ka handap carang geus panak mah engke bakal ngecage musyahadah